bener-bener Surya kacida kuatna. Kukitu teh mah manehna teh ngabogaan kekuatan tanaga lapis atawa tanaga batin hasil gemlengan nu jadi bapakna. Ngan sakiceup manehna geus ngajereg-jeg hudang deui lain bae nafsuna anu beuki ngagugudug tapi kakagetna oge beuki namahan. Mireungeuh gerakan nu jadi lawana dina cungcat cingcetna teh teu beda ti ulin pamonyet bae. Tapi anehna teh satiap rek depok oge lamun rek ngejat tina depokna kudu bae suku ngahlang nyammer nu datangna teu disangka-sangka pisan. Saeutik oge manehna teu nyahungeun kana ulin tanah seberang nu digurakeun ku jajah harita. Anu sanajan geus dirobah, dikurangan atawa ditambahan, disaluyukeun jeung kabutuhan, tetep bae gerakanana mata kelok pikeun nu kakara nempokeun mah atuh. Gerakan nu dilakukeun ku jajah teh. Kalaban teu ngomong deui lantaran ayeuna mah Surya ngarasa yen teh nu jadi musuhna teh lain heureuyaneun. Sakilat manehna nyamberkeun jurus padingdang dina gerakan gugur gunung. Saugur gerak tipu pikeun mancing nu jadi lawan lantaran ku manehna ayeuna geus kaijir kumaha carana pikeun ngaimbangan gerakan lawan anu memang dianggapna aneh tapi matak ngabahayakeun pikeun dirina. Ari jajak nu memang teu ngarti kana gerakan nu jadi lawanna dina gerakan mancing maung tina jero guha. Sakilat manehna ngaragrageun awakna kagigir bari nyammerkeun dapal suku katuhuna rek ngahanca iga burungna tumrapna ka Surya nu memang geus bisa ngira-ngira ti samemehna moal teu kitu gerakan nu jadi lawanna teh ngakentak manehna ngawangun gerakan buaya ngangsar. Leungeun katuhurna ngababu kana sirah sedengkeun leungeun kencana mepeg tuur kenca musuh nu keur tapak deku teh anu pikeun jajak mah teu budu matak ngajadikeun ngaranjug oge atuh. Teu sangka nu jadi lawanna ngayakeun hiji gerakan nu sama sakali teu dibalitungkeun ti samemehna. Atuh jajak mah kapaksa sakali ieu kudu ngawaehnakeun maneh jadi bulan-bulanan nu jadi musuhna. Rek ngecat mah geus taya dangka pisan iwalti ngabalieurkeun sirahna tapi teu burung panimpug musuhna ngagecet kana tak-takna sedengkeun tuurna mah lapur teu bisa disalametkeun. Nu antukna jajak ngajongkeng tak-tak asa sempal sarta tuur karasana asa potong. Nu nyerina geus lain caturkeuneun deui tapi jajak maksakeun ngajereg-jeg deui ngan orok kaya tuurna sanajan teu tatu ngadadak buka kang bareuh. Nu antukna manehna ngarampeol sukuna teu bisa dipake nangtung. Hal ieu lain deui ngadatangkeun kabungah anu pohara pikeun Surya. Sakilat manehna nyammerkeun sukuna nu dijojo gadolawan anu tumrapna ka jajak ngan ukur bisa ngadengdekeun sirahna. Sanajan kitu tetep teu bisa disinglar deui dampal suku musuhna ngacedak kana sirahna ari cedak ari cungkel deui bae jajak ngacoprak nang karak. Disusul deui ku tajong kana carehamna nu akhirna jajak ngacengkeng tapi bari teu eling. Ari kubrag deui nang karak manehna ngalempeh teu usik malik rupana bae kapaehan jajak teh. Nya cek aing oge. Jadi bae kitu sia. Anu dek wani mani mungpang kasih Surya mah atuh. Alah, tongoa deuleur. Rupana bae Surya tacar ngarasa puas. Sakitu musuhna geus ngajoprak teu walakaya teh suku katuhuna geus ngacungcung rek dipake, ngacecek beungeut nu jadi lawan. Tapi teu beuk lantaran kakareuwahkeun ku koceak dengekna Nyi Edah nu tita tadi oge manehna teu jauh nyaksian beubeureuhna anu keur padungdung begalan pati sasat ngabelaan manehanana. Anu matak barang beungeut bebenekna rek dijejek teh manehna ngoceak lantaran geus kajudi kumaha pitemaheunana. Ulah-ulah jajak teh nyawana moal bisa katulungan deui. Tulung lepaskeun Edan, tulungan ieu Kang Jajak, tulungan. Red Surya ka Nyi Edah
bet asa dibejaan belenyeh manehna seuri bari gajeleng murunyi mojang anu keur hareugeun. Nyi Edah barang mireungeuh dirina ayeuna mah nu dijadikeun sasaran teu ngalobakeun omong rikat manehna malik anu saterusna meleteng lumpat ka lebak. Puguh melang namahna taku ningalkeun jaja anu sasatna tacan karuhan kumaha nasibna. Tapi ari kudu nyebakeun maneh ka euwah-euwah mah engke heulaanan Nyi Edah teh. Anu matak manehna terus bae cicir ka lebak lumpatna ti babaranting harita teh. Samping kewer disingsatkeun supaya teu gejet lumpatna anu pikeun Surya mah jadi namah-namah ngagedurna nafsu birahi anu angkara murka. Silo nempokeun nu babarasatan ngagelempong jak sisa jantung teh. Tibitis nepi ka ping-ping ceuk paribasana hampir katingali lantaran sampingna disingsatkeun ku Nyi Edah harita teh. Antosan Edah. Antosan geulis. Moal naon Kang oge antosan ulah lumpat bilih geubis gerangke. Antosan geulis antosan heula atuh antosan heula. Surya gogorowokan bari ngudag tapi Nyi Edah saeutik oge teu ngawaro. Karo-karo nyebakeun maneh upama seug ngagugu teh. Lumpatna kalah kabeuki meleteng ti babaranting. Tapi atuh da satarikna oge lumpat awewe atuh. Lila-lila mah teu burung we ka udag oge kerobok bae manehna ditangkep ku Surya ti tukang kurinyal metah hayang leupas Nyi Edah teh. Tapi Surya teh atuh teu mere omer rangkulanana kalah kabeuki di pageuhan. Lepaskeun setan, lepaskeun. Duh tongegel atuh tongegel kieu. Lepaskeun kurang ajar setan. Lepaskeun setan. Moal dipageuhan ye. Lepaskeun setan, lepaskeun. Lepaskeun. Tinolih Nyi Edah tetep terjelan. Rigidig bae manehna dipanggul. Red kasaung di jero kebon kebeneran kosong harita teh. Teu mikir panjang, Surya teh terus mengkol kapal bahdinya. Kabeneran teh teu katempo aya jelema anu ngulampreng. Sakitu Nyi Edah gogorowokan teh meta tulung saurang oge taya anu nyampeurkeun. Kalemur masih keneh anggang atuh da komo lemur Nyi Edah mah geus jauh kaliwatan harita teh. Sadatana kasaung gublag bae Nyi Edah digubragkeun. Ngagentak manehna ngakurinyal rek lumpat tapi Surya anu kaayaan dirina ayeuna geus ditapuk ku setan 40. Bari sengar-sengir teh beda ti nyengir kuda sarta mata buburi lengan kawas heulang ruyuk saeutik oge teu pisan mere kasempetan pikeun ngejat. Sakali ngarontok Nyi Edah geus teu bisa walakaya deui iwal ti gogorowokan meta tulung tapi boro-boro aya nu ngadenge. Keur mah jauh kapilemuran turug-turug sorana oge geus les-lesan. Iwal ti ayeuna mah manehna jumerit ka nu maha kawasa ngabarengan ing hakna sarta juuhna cipanon anu terus-terusan merebay maseuhan sapasang pipina. Kitu nu kaalaman ku Nyi Edah waktu harita. Lepaskeun setan. Tulungan. Geus teu bisa lumpat Nyai. Keun Edah ku akang moal dikukumaha atuh. Paling-paling oge diberekan nikmatan atuh. Piraku teu hayang nikmat anu geulis. Lepaskeun setan, lepaskeun. Lepaskeun kuring setan. Lepaskeun. Moal aing nganyawankeun geulis. Hayu urang sosonoan jeung si Kakang geulis. Urang sosonoan atuh. Urang sosonoan atuh. Dek dibade kanikmatan ieu mah menika mung pisan atuh. Ha? Dek dibade kanikmatan urang teh urang sosonoan ngambah dina alam kanikmatan. Lepaskeun. Moal dilepaskeun atuh. Tapi rupana bae Nyi Edah teh masih keneh ditangtayungan ku Gusti Nu Maha Asih.
dumadakan ti lembur tonggohnya eta lemburna Jaja oge lemburna Nyi Edah ting torojol bapana Jaja dibarengan ku tiluan tetanggana. Daratangna kadinya teh lainan ukur kabeneran tapi kabejaan ku si Ombi nyaeta adina Jaja anu keur waktu tadi nyaksian lanceukna padungdung jeung Surya. Manehna teh maksudna marek nganteun lanceukna ka kebon anu kasampak teh ngan paculna ari ditempo ka jalan horeng teh keur galungan atuh ngagentak jang Omi teh balik deui ka lembur ngabejaan ka bapana. Di bejaan kitu teh Panuria nyaeta bapana Jaja teu kira-kira reuwaseunana kalawan dibarengan ku tiluan tatanggana ngageuat muru ka tempat panuduhan anakna. Ari kasampak teh tetela Jaja keur hargungan kakara eling tina kapaihanana beungeutna gareuneuk getih hubungan tapak panyiksa sanajan bari teu puguh rasa oge Jaja bebeja ka bapana yen Nyi Edah tangtu keur aya di jero bahaya. Lamun manehna teu lumpat ka lemur tangtu harita teh lumpatna teh ka lebak lantaran tadi oge kabireungeuh waktu manehna keur galungan keneh teh manehna nyaksian di beh lebak. Teu kalobakeun deui tatanya belecet bae Panuria dibarengan ku nuduaan baturna maruru ka lebak. Kabeneranana teh ngareret ka saung kebon kabireungeuh deui di jerona aya ringkang-ringkang jelema geus teu panjang mikir deui seak bae tiluanana tinggal blig muru ka saung. Anu pikeun Surya mah barang manehna ngadenge aya jelema anu lompatan muru ka saung sarta mun di titenan sorana mah tetela leuwih ti saurang. Geus teu panjang mikir deui cul hancengan anu ngan kari sakop-kopeun teh lir ibarat lauk paisan anu geus muka geus teu dipalire deui ku manehanana dina kitu mah leuwih mentingkeun kasalametan dirina. Leuheung mun manehna kuat ngalawanan kumaha mun kudu ngaranapan jadi pacundang geus tangtu bakal rugi kudu aku tilu. Gaceleng deug bae Surya teh lumpat sakalumpat lampet ngalakukeun lengkah 1000 ngadeleg-deg bari teu luak liuk deui ka tukang. Teu nolih kanu ngabereng-beng mabur Panuria sabaturna rikat maruru ka jero saung ari breh teh kacida matak ngagebegna. Teu salah Nyi Edah nu mun teu kaburu katulungan mah geus pinasti bakal bobor karahayuan bakal beunang kahormatan dirina nyaeta ku Surya teh. Gancang bae ku Panuria dirangkul nu saterusna dibawa kaluar ti dinya. Saja jalan Nyi Edah teu weleh sumegruk ceurik. Ari ras mikiran kaayaan dirina bis bae kana dapan katunggaraan anu pohara digadabah kahormatan ku ngaran Surya. Tapi untung kaburu ditulungan ku Panuria sabatur-batur. Bring atuh nonggoh kasampak teh Jaja keur cenekul we ditungguan ku saurang batur tatanggana. Anu barang jol oge gabruk bae Nyi Edah mangarontok ka Jaja bari mudalkeun cimata manehna teu eureun-eureun sasamat melas-melis ari ras ku kajadian bieu upama seug teu kaburu ditulungan ku Panuria sabaturna hanteu sigana mah Nyi Edah jadi korban nafsuna birahi hiji jalma angkara murka anu ngaran Surya teh. Kakang Jaja, aduh hapunten abdi Kang, hapunten Kang, aduh Kang Jaja keun bae da ayeuna mah geus salamet ring Edah. Hapunten abdi teu tiasa nulungan Kang Jaja, teu tiasa nulungan Kang. Keun bae keun keun bae da ayeuna mah geus salamet untung kaburu katulungan keneh oge. Hayu ayeuna mah urang ka lemur atuh anggur mah nya. Panuria ngajakan balik. Geus kitu mah bring sarerea nonggoh arinit ti dinya. Jaja kapaksa dipapah ku nuduaan antaran suku kencana. Harita teh teu bisa dilengkahkeun tuurna bareuh manibu kekeng harita teh. Ngan hadena bae tulangna mah henteu nanaon lamun seug potong teh matak tanpa daksa saumur-umur sigana mah. Urang tinggalkeun heula kaayaan Nyi Edah jeung Jaja oge Surya anu geus ngablecet kabur ti eta patempatan. Ayeuna urang nyaritakeun dina tempat anu sejen
ku betah-betah na ngumara di alam dunia. Sakitu hirup geus aya puluhan tahun teh estuning teu karasa pisan geuningan. Nyaho huntu pageuh geus mimiti lalocotan, malah geus ompong sagala rupa. Buuk hideung jadi bodas, kulit peungkeur jadi peot. Geus puguh panon mah jadi lamur kurang dedeleuan, ceuli oge pipilueun jadi kurang denge. Sarta pipikiran oge sok jadi sulang seling lira nu teu eling, pohoan, teu kaopan, belikan jeung babarian. Pikun teh meureun pingaraneunana teh sagala-galana balik deui kawas budak leutik. Nu ngebrehkeun yen barang anyar mah kabeh oge taya anu langgeng. Kitu deui jeung awak-awakan manusia. Bakal keuna ku pana atawa bakal keuna ku ruksa. Kaayaan alam dunia anu gumlarna geus tibeh ditumula, malah geus leuwih ti heula tibatan gelarna manusia anu mungaran nyaeta Nabi Adam jeung Babu Hawa. Ayeuna teh meureun geus kacidah ropohna eta dunya teh. Sanajan katempona mah beuki lila beuki hegara cenghar hasil panggawena manusia-manusia anu beh dieu beuki motekar daya pikirna. Daya cipta angkatan ngora anu geus leuwih motekar jeung leuwih maju mun dibandingkeun jeung angkatan samemehna alias angkatan ropoh atawa angkatan baheula. Tapi eta teh ngan ukur bisa ngahias ti luarna wungkul. Da jero-jeroanana mah tetep bae geus ripuh alam dunya teh. Ku ayana terus timbulna riributan, boh di darat, boh di lautan. Eta teh naon? Tangtuna oge mangrupa panyakit-panyakit dunya nu memang na geus kacida kolotna. Anu boa-boa moal bisa diubaran deui lantaran ku geus kacida ropohna teh ya. Nu tungtungna mah pinasti satiap barang anyar kudu keuna ku ruksak jeung kaancuran. Geus teu bisa dibantah deui lantaran geus natrat diterangkeun dina rukun iman. Lantaran geus natrat diterangkeun dina rukun iman. Puguh atuh. Muni tenan kaayaan alam beuki lila kalah beuki mentereng. Hasilna kamajuan manusia beuki lila beuki ebreh. Dunya teh beuki lila asa beuki seseg weweg. Jalan-jalan nu tadina heureut ukur dibales ku koral, ayeuna geus ganti bulu ngalegaan herang leucir dibalur ku aspal atawa beton. Gedong-gedong ting jarengleng teu kurang-kurang luhurna nyunul ka langit. Lemur-lemur singkur nu tadina imah-imahna culcil patarengang ayeuna geus mangrupa hiji babakan anu harengheng saheng ku soda barudak. Sarta rentulna suhunan imahna teu sidikna patetee pagegeye. Leut-leut parekna raja gegireun imah. Lisung-lisungna ngacarepat ti pipir-pipir imah di saungan. Anu mun keur usum nutu mah sorana ting kalentrung harus kajauhna. Tutunggulan nu pinuh ku irama sarta jadi ciri wanci anu mandiri nu netelakeun kaayaan lemur anu subur makmur gemah lipah loh jinawi, gemah lipah loh jinawi. Komo upama seug anu keur narutuna teh barudak lanyang anu keur marejeehna biji lebu lumayang teh cenah geuningan. Mimiti mangkat beger kaluar bulu mayang. Kentrungna sora lisung teh ngalagena kana ceuli. Nungtun kabetah sungkan ningalkeun padumukan. Atumun kadengena kuno keur ngumbara teu saeutik matak nimbulkeun nyeredetna kana hate rus ras inget kabalik geusan ngajadi lemur matuh beuti pamelaran tempat suka duka zaman keur budak tampian paranti mandi atawa nawahangan paragi kokojayan bari ngaguyangkeun muning sok ngadadak naremongan nungtun tibelat ka tempat asal muasal.
lemur Cicapar. Keur waktu sababaraha welas tahun ka tukang mah pangeusina beunang disebutkeun teu sabaraha imah-imahna beunang diitung di paparah. Tapi ayeuna geus kacida gegekna lahan-lahan nu tadina di kebonan ayeuna geus loba nu kacowol dugdag di jareunan adegan imah. Pangeusina beuki gegek lain katamahan ti sejen lemur tapi pangeusina asli beuki lila beuki baranahan. Barudak jadi dewasa, nu geus dewasa jadi ngolotan mimiti buukna culcil bari jilhuis. Nu geus kolot maju kana tokroh-tokroh ropoh anu akhirna tinggeuleung tarumpak pasaran ditaranggung ku anak incuna. Parindah tempat jadi pangeusi kuburan anu beuki lila beuki pinuh ting puncugug di cirian ku tetenger. Tapi nu ningalkeun teu saimbang jeung nu daratang gumelar anyar. Eta we atuh geura nu geus taya di kieu mah ngan sababaraha urang di antarana nyaeta Mangsal Hapi, Pak Ehon jeung Mbah Sura. Nu kawilang baralikna teh geus tokroh-tokroh naker. Tapi ari tambahna teu sirikna diunggal suhunan. Bral-brol manusa-manusa anyar nambah-nambah gegekna pangeusi lembur harita teh. Kitu kaayaan di lembur Cicapar. Kumaha cenah Gumilar? Gumilar oge ayeuna mah asa geus kacida kolotna katingalina teh. Padahal mun diitung umurna mah tacan nincak 50 tahun. Nganya eta. Mun keur dina nincak kadewasaanana baheula zaman ngaranrah dikontrak Miramare sanajan hirupna henteu leupas tina rasa suka duka tapi Gumilar beunang disebutkeun teu ngalaman kahirupan pait getir anu leuwih ti ukuran. Tapi ayeuna sanggeus manehna boga budak kasedih katunggaraan sarta ketungeunah anu pohara culjol daratang marengan nyurungkuina umur anu beuki lila beuki ngolotan. Naon marga lantaranana Gumilar pangna kitu kolotna leuwih ti umurna. Kaayaan awakna padahal kadek umur 50 tahun oge encan tapi katinggalina geus aki-aki. Aya sabab musababna mimiti kaayaan hatena Gumilar ku leungitna Wijana si Cikal alatan ditakol ku indungna ku siwur nepi ka plengles teu kapanggih deui taya beja-beja jeung carita di mana ayana eta budak. Kungsi disusul ka ujung kulon lantaran geus kanyahoan dibawa ku Bah Jagur. Tapi ulah boro-boro kapanggih dalah Bah Jagurna oge teu bisa katimu. Nu kapanggih tengan ukur jamian nu ngarandapan tanpa daksa pakokolot lolong saneng-enengna akibat baheula petelak jeung Akisal Hapi teh ya jamian teh dipaluruh di mana ayana Bah Jagur cenah baheula oge geus lunta ti ujung kulon kitu ceuk jamian teh. Tapi jamian teh nyebutkeun ka mana-mana na padahal nu sanyana mah Bah Jagur teh teu pindah teu sing ngan manehna leuwih awas barang kanyahoan Gumilar jeung pamajid ngulampreng ka lemurna manehna kadua anak kukutna geus miheulaan ngreles ti palebah dinya. Di sanghareupan oge ayeuna mah geus taya untupan komo deui daratangna duaan pisan sasat musuh-musuhna anu geus kanyahoan jajaten jeung wewesena Gumilar jeung pamajid teh atuh harita teh. Geus kitu mah Gumilar balik deui ka Cicapar bari lengoh. Mimitina jeung Nyi Arum pamajikanana timbul pasendatan leleutikan nu jadi alatan mah nyaeta ku leungitna budak anu ngaran Wijana. Gumilar keukeuh nyalahkeun nu jadi pamajikanana galak teuing cenah kanu jadi anak teh. Atuh Nyi Arum anu mun mimitina mah tara nemal digeleneng teh ku salakina tina ku geus ngarumasakeun boga salah
Tapi kalah ku hantem teu sirikna unggal usik sok nampak pangoweleh mah lantaran gumilar hatena teu daekeun pisan lipur teu kaopan nempo budak lalaki. Nyaeta nempo budak lalaki tatangana nempo nya teu kaop nempo budak lalaki tatangana sok ngadadak kasuat-suat inget kasih jalu. Anu katampana ku Nyi Arum nu jadi salakina teh bet asa ku kacida teuing siga anu taya pisan hampurana ka manehanana. Der atuh manehna teh nemal. Jadi weh pacental-cental antara Gumilar jeung Nyi Arum teh anu akhirna mangrupa papaseaan anu taya halodo panyadapanana unggal usik kudu bae dur dar silih hualkeun itu ieu tungtung namah taya anu daek ngelehan. Leungit we kaharmonisan rumah tangga teh. Kaharmonisan rumah tangga antara Gumilar jeung Nyi Arum. Nu nyata rumah tanggana Gumilar salilana ditapu reueukna mega kanel sanajan tacan bergna mangrupa hujan silalantang anu dordar gelap binarung angin anu gelebug oge ari praspris mah teu burung we. Kalah ku hantem mah teu wudu oge matak jibreg. Atau mun kena bilik lalangit lantaran kentengna bocor teu burung we lila-lila mah matak bobo eta hujan teh. Anu akhirna geus teu bisa ditarekahan deui puguh pihujaneun tetep meded. Sakali mangsa mah breg bae hujan angin dodar gelap Gumilar ngalakonan lali ka Purwadumadi. Poho ka diri, poho ka pamajikan, antukna leungit pamilih sasar pikiran. Katali mengingetanana nepi ka Nyi Arum kapaksa ngabeng beos ningalkeun Cicapar muru Kamila Mare nyamperkeun Arman jeung Nyi Ningsih ngan sakadar pikeun nyingkahan amarahna nu jadi salaki. Paribasa seuneu hurung cai caah mamun di deukeutan pinasti bakal ngaduruk sarta malidkeun sagala-galana. Atuh nu kari teh ayeuna mah Gumilar. Gulak gelik ngan sorangan teas-teas kari bincurang herang-herang kari mata teh sanyana. Nyi Sari nu ayeuna geus jadi mojang lenjang baheula oge geus dicokot ku akina nyaeta Pa Asmita nu mangkuk di Nangkapait. Diasuh ku nini akina lantaran cicing di Cicapar oge matak ruksak kana jiwana salilana kudu nyaksian gurgerna pasea nu jadi indung jeung bapa nyaeta Gumilar jeung Nyi Arum. Nu jadi alatan ngan ku leungitna wijana bae lanceukna Nyi Sari. Anu pikeun manehna mah geus poho-poho acan kalanceukna teh. Komo kana kajadianana baheula teh waktu diudag-udag ku lanceukna lantaran mikahayang daging hayam dada mentokna. Rek dihilian ku hulu hayam sama sakali teu mantra-mantra acan atuh harita. Gumilar ayeuna teu beda tinu pareumeun obor. Komo sanggeusna kolot-kolot nu jadi pamuntanganana geus narungtutan ningalkeun marulang ka alam kalanggengan. Geus puguh Aki Salhapi, Aki Sidik oge ayeuna ngan ukur tinggal ngaranna nu tetep ngagaris dina hate anu moal bisa dipupus saumur-umur ku Gumilar. Maotna teh di Cigasti. Lantaran bareto sanggeusna nini usi miheulaan ningalkeun Aki Sidik oge terus bae nuturkeun paparta. Minangka paningalanana nu ngajung kereng keneh teh ngan si Rawun monyetna anu satya teh ya. Sanajan ayeuna geus kacida kolotna eta monyet teh, tapi masih keneh jag-jag. Ayeuna eta monyet teh si Rawun aya di Nangkapait minangka jadi pangasuhna Nyi Sari. Anu mun init-initan teh teu weleh mimilu tarapisan katinggalun eta si Rawun teh. Petalakuna tetep we sarancingeus baheula. Malah ayeuna mah beuki kacida iceusna. Teu saeutik pangabisana sacara sato nu ngabogaan daya bela diri anu kacida hebatna si Rawun teh. Bisa kapulungan oge ku Nyi Sari cindek nama si Rawun teh bisa dijieun guru jadi nambah-nambah pangartina
nuku Nyisari geus kapimilih kuarahan ti bapa katut akina. Mang Dekong sanajan ayeuna aya keneh tapi geus kacida kolotna. Geus tadalun tati imah ayeuna mah Mang Dekong teh mewok we di Cigasti nuturkeun nu jadi anak. Kabeneranana teh Ma Aspi make boga anak pakokolot. Lalaki deui umurna sahanapeun Nyisari. Bagagedeanana kungsi ngaguru ka Gumilar babarengan jeung Nyisari. Sanajan bener Agus teh ngaranna ngalap ngaran paparata zaman keur budak. Dina umurna sahanapeun tapi puguh kapernahna nyata paman. Nyisari dina nyebutna mamang teh manita lebisan ka Agus teh. Ngan tinggal Pamajid anu ayeuna masih keneh bisa dipuntangan ku Gumilar teh. Sanajan geus kacida kolotna tapi katembongna masih keneh jag-jag belejag naker Pamajid teh. Rupana bae sanajan keur waktu ngorana kungsi ngalaman rucah tapi manehna mah rada ngahemat tanaga oge teu pati teuing ngaranapan kasusah hirupna teh Pamajid mah. Ayeuna sanajan umur sasat geus cut ka hareup ongkoh pangartina mah kalah beuki namahan. Lantaran ilmu panemuna Aki Sidik dina sagala soal geus diwariskeun ka Pamajid. Anu pikeun Gumilar mah asa teu leungiteun teuing lantaran sawaktu-waktu Pamajid sok ngadatangan ka Cicapar. Malah antukna mah manehna boga maksud rek terus tumetep di Cicapar. Ngahiji jeung Gumilar pikeun ngasuh Nyisari ngan kapaksa jadi ditunda lantaran kaburu ku ngabelecet Nyi Arum ka Miramaru. Anu pikeun Pamajid mah ngajadikeun melang oge ningalkeun Miramaru teh. Pokona mah melang ka Nyi Arum anu sasatna nyamperkeun Arman teh bari mawa hate anu gudawang lantaran sarusut jeung nu jadi salakina. Ku saliwat mah asa kacida mata kagetna Gumilar anu keur waktu ngora mah manehna teh memang padet ku ilmu panemu jampe pamake hasil gemlengan ti Aki Sidik. Geus puguh jasmanina padet ku pangabisa dina urusan ngabela diri. Rohanina oge kapan teu bolostrong teuing pinuh ku cita-cita nu jadi udagan hirupna nyaeta ngabela bebeneran, nanjeurkeun keadilan, ngabela kaum lemah tina sanana si kuat, itung-itung ngabaladah garapeun anak incuna jaga. Cenah nu di akhir pasti bakal ngawujud dina mangsa ngadegna Sunda Sawawa. Nu dibarengan kulugaina Sewesiwi Siliwangi ngajangelek dina wujud aya sirah tanpa badan nyorenang kujang pusaka. Nu minangka jadi pamanggul pupuhu titindih jurit tatalang Yuda dina enggoning nanjeurkeun keadilan. Tapi nyatana Gumilar ayeuna bet kawas nu geus poho ka janji. Uga tacan nyata ciri wanci can ngabukti ayeuna manehna sorangan kawas anu geus poho kana dirina pribadi. Abongkena manehna gelar kadunya teh lain kahyangna sorangan. Malah teu nyaho-nyaho gelarna kalawan kudratna ilahi. Anu tangtu dina sajroning ngalakukeun dharma wawayanganana moal bisa lepas tina suka duka, senang jeung susah, seuri jeung ceurik. Lantaran lamun teu kitu panggung sandiwarana di mana manehna ngalalakonkeun dharma hirupna geus tangtu bakal sepi ti iseun. Moal aya-aya acan anu lalajo nu baris mere sawangan kumaha ajena lalakon hirupna nu disuguhkeun ka balarea. Teu matak helo jiwa Gumilar nu tacan sapinuhna ningkat kana tingkatan jiwa mutmainah.
tacan satingkat malah jauh pisan lamun dibandingkeun jeung jiwa nu dipiboga ku Nabi Ayub. Dina ngalakonan ujian pangeran ngan sakadar dicoba ku leungitna budak hiji, gumilar jadi teu beda tinu paremun obor. Baroraah bisa nanjeurkeun keadilan keur batur. Pamajikanana sorangan nyaeta Nyi Arum, kumanehna geus teu pisan dibere keadilan. Kutina geus ngarasa teu kuat lantaran mineng papaseaan alatan ku leungiteun Wijana nu jadi budakna. Nyi Arum kapaksa ngalakon ngecat ka Miramare ngan sakadar pikeun nyingkahan nafsuna nu jadi salaki. Ngan untungna teh pamajid ayeuna mineng ngadatangan ka Cicapar. Jauh-jauh oge merlukeun datang. Tayalian tina kubakating panteng nangarasa melang ka Gumilar. Oge pikeun nohonan amanatna Aki Sidik waktu rek krelesna maot. Aki Sidik mihapekeun Gumilar, kamelangna mah tetep paribasa teu pugur ku usum, teu rungkad ku mangsa, awet langgeng teu robah-robah. Nepi kalesna pisan nyawa rek ningalkeun kurunganana, kanyaahna ka Gumilar teh tetep nganteng. Istuning pisan Aki Sidik teh. Nya berkah lila-lila mah Gumilar teh lilir oge hatena. Pituah sarta piburuk pamajid nu dina sagala-galana teu beda ti Aki Sidik. Hasil oge mulangkeun deui jiwa Gumilar kana tempat asalna. Soal leungitna budak ayeuna mah geus dipasrahkeun sapinuhna ka kresna Gusti Nu Maha Kawasa. Bisa tepung deui atuh eta mah nu diarep-arep oge, cenah tetep bae teu bisa kapanggih deui. Mana kitu oge geus dipatok ti ajalina, kudu ngalakonan papisah jeung nu jadi anak sarta bari teu kanyahoan kumaha nasibna. Nah aya keneh atawa memang geus sah ti dunya eta budak Gumilar teh. Timul hatena deui rek nyusul Nyi Arum ka Miramare Gumilar teh. Tapi samemehna rek nyekar heula ka pajaratanana Aki Sidik di Cigasti sakalian bareng jeung pamajid anu kebeneran harita keur aya di Cicapar. Nepi kana waktuna nu geus ditangtukeun pamajid Gumilar jeung Nyi Sari tiluan ngabring ka Cigasti. Datang ka imah papara tak reureuh heula sakedeung teu wudu kadatangan ku Gumilar teh Ma Asmi atuh harita teh. Menidagdag deg-deg Aki Ekong oge anu geus tokroh-tokroh ngagentak nyampeurkeun ti pangkengna. Asa wararaas kagagas kuno geus jauh kaliwat tepung deui jeung Gumilar teh. Amprok jeung pamajidnya kitu keneh ngahudang deui ingetan waktu baheula ngalakonan nyaba ka Miramare nepi ka derna ngalaman Padungdung jeung si Piong malah nepi ka hanteuna pisan. Antukna Nyi Sari pada ngagugulung. Leuwih-leuwih ku Ma Asmi mah dikekeuweuk bari jeung diceungserikan sagala rupa atuh pokona malas deui inget ka Wijana anu lebeng tayak musanana anu akhirna semah teh ngadon disampakeun ku juuhna Cimata. Sanggeus leler nu ngumbar ka sono bring sarerea arinit ka pajaratan. Kata mah deui ku Agus nu kakara jol datangna ka paneurian gek sararea diuk jang hareupan mun cugugna taneuh kuburan anu geus ngajejemrung pinuh ku jujukutan maklum atuh geus lawas teu kapiara. Biasana kakara kapalire lamun rek manggih lebaran da kitu pajaratan mah geuningan. Ngabring nadran ka pajaratan ngadon nyekar ngawuran ku kekemangan bari dibarengan ku nyurucudkeun Cimata rusras kana sagala rengkak polahna waktu keur gumelar keneh di dunya ngumpul ngariung sakanyeri sakapeuri. Berat jukut nu ngajejembrung teh pada nyabutan bari sarerea oge taya anu lemek taya anu nyarek.
ngahararu kabeh oge taya anu teu kapangaruhan ku siakna kaayaan kuburan. Nu sabudeurna pinuh ku rentulna tetenger dina iuh-iuh rangkadakna tangkal samoja nu taya reureuhna muragkeun kembang-kembangna anu ngabarak bodas dihanap. Di antara nu haladir harita kawasna ngan gumilar sorangan anu pangparna na kasuat seuit hatena kagugat kageuing deui rasana da eta we sajroning yang hareupan taneuh kuburanana Aki Sidik ngan manehna nu teu kuat nahan merebeina Cipanon. Celak maseuhan dua pipina bari nging-sreuk teh lalemutanana mah ngalayang ka jauhna. Tapi nu jelas mah ingetanana teh melesat ka daerah Pakidulan. Bray. Sagala-galana narembongan deui mimiti waktu tepung jeung Aki Sidik teh dibawa ku si Rawun. Breh deui gambaran waktu Aki Sidik ka manehna ngawurukan rupa-rupa elmu panemu sarta bag-bagan kawajiban manusa hirup. Breh deui waktu manehna keur aya di guha si colat lantaran manehna kata rajang apes kasoran ku pamajid. Nepi kawaras deui diubaran ku Aki Sidik kolebat daerah Sancang. Bray deui waktu keur digemleng di basisir laut kidul badan manehna diteunggelan ku galurana laut kidul nu sorana ting keleger ting celegur teu beda ti Gunung Bitu. Pangakhirna gumilar digemleng deui diwarah jurus-jurus alip pikeun yang hareupan Mbah Jagur. Nepi ka prungna ijen patutunggalan jeung Mbah Jagur. Bari disaksian ku Aki Sidik eta kabeh kalawan sakilat pisan ku kagambar deui dina ingetan gumilar waktu harita jadi nungtun rasa mielingna kanu geus taya di kieuna. Nu dina mangsa keur hirupna lain bae ku manehna teh ngan sakadar dijieun guru tapi oge geus dianggap akina pribadi karasa dina mideudeuh sarta mehemana teh geus taya wates wangeunna. Aki Sidik kagumilar teh atuh. Aki tetos lami ngantunkeun alam pana. Mulih ke alam kalangengan anu sepi tina gogoda rancana. Mungkantun ngantos dintenan balitungan kehadirat Ilahi Robi. Namun Aki sanaos ayeuna Aki tos lami ngantunkeun anu moal tea waktos ieu mah bakal tiasa tepang atawa napi ngempel deui sareng abdi. Namun satungtung omak-omak laut kidul masih keneh ngagalura binaru ngaluarkeun sora nu ngageleger hanaruan. Jiwa gumilar sareng jiwa Sidik teh moal tiasa dipisahkeun ki. Margi didinya dina galuraana omak laut kidul anu tinggeleger jiwa urang teh sayak tos namah tos dilebur dihijikeun. Enjing atanapi pageto Aki abdi bade ka Miramare nyusul pun bojo mangga Aki. Urang tepang re di ditu dina galura nu hanaruan. Damung didinya jiwa urang mah bakal tiasana tepang deui Aki. Aki wijana teh tacan kapendak keneh bae ki. Namun masih aya keneh nyisari anu bakal neraskeun cita-cita kangon mapag medalna Sunda Sawawa. Dina ngadegna uga pajajaran ngadaun ngora. Waktos ieu geuning teu acan medal keneh bae Aki. Ku abdi oge rupina moal ka alaman, namung Aki mugi percanten. Naon-naon nu parantos diamanatkeun ku Aki tangtos bakal dilaksanakeun. Teu ku incu tangtos ku buyu tuturunan. Cita-cita mah moal dugi kapegat ki. Aki, ieu abdi ki. Ngalayad tur ngadoakeun. Mugia Aki Sidik di alam kubur
biasa dicaketkeun di sisi Allah ki. Kitu gerentesna hate Gumilar bari ngahareupan kuburanana Aki Sidik. Bari Cipanona mah murubut geus teu bisa diampeuh deui harita teh. Ari nu sejen bet asa dibejaan teu beda tinu gehgeran. Sararea jadi pada-pada merebes Cipanon. Srog Ake Ekong jeung pamajid kabeh hareup ngahapit Gumilar bari ting aling sreuk. Pikeun Gumilar mah matak namah-namah nyuatna kana hate. Anu antukna manehna ngarangkul nyuuh kana dadana Ake Ekong ngabaseuhan dadana Ake Ekong nu kulitna geus karjut peot. Iga-igana oge geus temong norelak pangaruh kulitna nu geus ranyet peot sarta urat-uratna geus kalenor dihakan ku kakolotan. Teu lila sarerea geus ngabring deui baralik. Pas sore kakara marulang ka Cicapar lantaran isukna rek kamiramareu pikeun nyusul Nyi Arum. Dina baralikna deui ka Cicapar, Agus ngahaja milu lantaran rek terus milu kamiramareu hayang nyaho di Pakidulan harita teh. Atuh teu dicatur aras urusna, kocapkeun opatanana mariang ninggalkeun Cicapar. Nyimpang heula ka Pak Asmita dinangkapait minangka bebeja nu ngadua kalian. Geus kitu mah kakara nuluykeun nu mampahna ka Garut rek megat wahon di Maktal harita teh. Lantaran unggal poe oge tutumpakan nu ka kidul mah teu weleh tingbal diur tara towong atuh harita teh. Cag urang tunah heula atuh. Maksud Gumilar anu dek nepungan Nyi Arum di Miramareu. Urang nyoroyang heula ka Bungbulang nu lawas katunda. Nu perlu ditempo teh Aki Mursid nu harita keur ngalelengkur diuk dina golodog. Ngarep-ngarep karena anu keur ngalasuluh sarta widarma anu keur dihiras ka Cihike. Bet maning ngampleng pisan, salila-lila tacan ngarongheap keneh padahal menurutkeun ijiran mah tadi oge kudu geus daratang atuh dua budak teh. Tempat ngalasuluh teh teu sabaraha jauhna atuh lemur Cihike oge sasat pagagampar. Ceuk no bohong teh mah lamun digorowokeun ti Bungbulang teh tangtu kadenge puguh Cihike teh kaasup keneh ka Bungbulang. Puguh ge duanana pada menang halangan. Geus puguh karena manasibna matak salempangna keranan. Keur aya dina jungkrang nulung kawing naker sanajan harita geus eling oge tina kapaihanana. Tapi da badana mah dibakuteut kata mah awak karasana menipa siksak. Manehna ngan ukur bisa gegerungan bari teu walakaya. Malah geus teu bisa gogorowokan lantaran beungeutna gareuneuk sarta barareuh. Dua bibirna manibu kekeng jeding tapak tadi ngajejekan. Huntuna sanajan taya nu murag tapi nu hareupna luhur hanap aroyag aya kana dua tiluna. Ari Widarma dina datangna ka Cihike teh dumadakan urek didatangan keur nyampak subung deui. Keur ka kebon cenah. Nu aya di imah ngan pamajikanana kapaksa didaguan heula nungu-nungu budakna nu lalaki pikeun nyusulan. Tacan ngarongheap keneh keur arulin jeung babaturanana. Teu lila kurunyung budak teh datang tapi edas dititah nyusulan bapana ka kebon meni kaleked naker. Sangeus diancam ku indungna yen lamun teu daek dititah manehna moal dibere dahar. Kapaksa geus kitu mah kakara daekeun init eta budak teh. Tapi rek init teh meni kaleked naker deui. Datang ku datangna nu disusulan barang geus ditepikeun teh amanatna Aki Mursid manehna teh teu buru-buru ngidinan balik. Tale teh heula natanyakeun tetelepek kawasna mah manehna teh ngarasa rada cangcayang meureun. Dumeh sakali ieu mah nu dititahna teh teu wawu. Lain nu biasana da ari nu matuh sok dihiras ku Aki Mursid teh ngan karna-karnana atuh. Ari ieu betjol nu teu wawu. Nya pantes be nu didatangan teh tetelepek naker.
balik ticihi ke tubuh rurusuhan lantaran Aki Mursid bisi arep-arepen lantaran tadi talatahna ulah lila-lila teuing manehna kudu gancang bali. Teuing manehna nu memang rusuh meureunnan atawa jelema nu kabeneran pasangrok teh nyeureudeg teuing teu nempo kanu dihareup. Ari lol Widarma kaluar ti lemur. Nah atuhna cedak teh diadu jeung nu nyeureudeg nyampeuk si horeng teh madraub sabaturna nu tadi geus mergasa ka karna teh. Nya mun sing nolo atuh leumpang teh baraya. Hah? Awak kawasuku teu boga mata ieu mah ya. Sing nolo atuh. Sing kira-kira leumpang teh. Madraub nyentak bari panonna mendelik ka Widarma. Adat-adat nu hayang menang sorangan nu diheulakeun teh jol-jol amek wae. Ai. Kumaha kisilah teh? Didinya nu ngadepak. Bet didinya anu ngamek asana teh teu matak teu kaharti ieu teh. Widarma nemal memang nu nubruk teh madraub manehna nu nyuruduk bangun rusuh. Si lain nu ngahalang jajalanon. Gampang we jajablog teh deuleu sia. Madraub nyentak deui bari ngamangkeun peureupna. Sabek-bekeun. Rek dipake nimpuk cukang irung. Alah. Tong teng dibawa ngobrol heula ka. Jadak bae ka dinya cukang irungna pepeg. Jalma bedegong mah tuh. Si Busro jumalabung pipilueun ngagogok. Nya, sukan kudu cara sikarna ieu mah ya. Si konon teu kebat nyaritana lantaran kaburu disigeng ku Ki Obing. Widarma barang ngadenge caritaanana si konon. Komo barang mireungeuh polahna Ki Obing. Teu kira-kira manehna ngaranjug geus bisa dikira-kira yen ieu jalma-jalma teh saeutikna tangtu tas nyieun naon-naon nu matak ngarugikeun ka karna. Incu nu jadi guruna jadi nungtun timbul kapanasaran oge dina hatena Widarma harita. Hai. Mampag-mampag kitu atuh kudu puguh aturan jeung sabab-sababna baraya. Rupana bae Andika mah geus jadi kebiasaan resep bergasa ka batur, ha? Hah? Geus jadi kebiasaan Andika mah ieu teh. Widarma nemal deui setengah mancing, kuda-kuda nama geus saged bisi bener-bener ieu jalma teh aya karep anu teu hade. Gampang sia nyapek mah dulu, abong kena bibir teu diwangku. Yo atuh ari hayang dipapag mah deuleu sia, asaan beureub aing yo. Hop, hiwa. Madraub nu kacida ngarasa teu ngeunah ku caritaanana Widarma, nyabrutkeun peureupna kana cukang irung. Tetela Andika mah tukang tumuk geuningannya, tukang tumuk geuningannya. Hep, ya. Widarma bari rikat cingkrak ka gigir ngepeskeun paneungeul tacan aya maksud pikeun malesna rajang harita teh. Pungan sia bedegong dulu sia kudu diwarah yo. Rasakeun dulu sia hep ya. Madraub malik bari ngahiupkeun deui panimpugna. Asana teh jelema saurang make rek nyieun balaga pisan ka manehanana. Geus aya nu dipiang warahkeun mah deuleu. Guru kaula teu kudu diwarah deui ku tukang tumuk. Hah? Aya nu mangwarahkeun kula mah ye. Widarma bari ngalelepkeun sirahna ayeuna mah jeung nyebrutkeun panonjokna kana dadak Ki Madraub nyoba nyicip-nyicip wewesena Ki Barangasan teh harita teh. Tuh gampang dulu hayang ngalagap dada si Madraub mah. Tebus heula ku babatok sia kurang ajar sia. Setan goblok teh ya. Rasakeun deuleu sia heup hiat. Madraub nyebrutkeun peurahna ngakiwar ngarobah kuda-kudana bari ngahiukeun panimpugna kana sirah Widarma harita teh. Tapi Widarma teh eleh kesit ngagentak mundur terus nyerong beungeut ngabalieur.
nyingkahan pedah lawan anu meledos bau. Sakilat nepak pigelang lawan anu nyuruntul, jeleng luncat ka gigireun lawanna bari ngabadugkeun sikuna nyatok gado Madraub. Nu teu bisa disingkahan deui ngapletuk matak nyengsol atuh harita teh. Madraub rikat malik bari kaayaan beungeutna semu ngadangheung, tapi leungeun Kenca Widarma leuwih kesit datang ngagampleng kana carehamna anu ngajadikeun Madraub ngadayagdag rek dijengkang. Ngan si konon rikat nandek badan Madraub anu keur ngagaleong salamet oge atuh teu tulus ngagebruk kana taneuh teh harita teh. Lawanan kadinya konon. Lawanan kadinya. Harak-harak igana tuman yo. Madraub marentah kasih konon gampang ngomando mah. Manehna sorangan ampir-ampir kawiwirangan ngahaja ayeuna majukeun heula si konon engke di mana tanaga lawan geus leuseuh kakara rek disanghareupan deui ku manehanana mulung muntah di ditu nama Ki Madraub teh meureun ciga nama.